Kamarana sing gurusuk ka kebon atuh. Nek nengan supa wa ieu teh. Oh. Cing wa tong Oh, iya. Ijah. Iya ngadurukan sanu ngadurukan. Oh itu gini aja jelema di luhur saha tuh. Oh. Tuh ajeuna. Nuju naon, Sing balek itu kadag teh. Nuju naon, kade gebis. Bae goblok. Rajin si ama euy. Kita si Ija teh gerawa. Si Wan nanya. Bicar runta di mana wae mana mah. Carekan kira neneng. Capek beberes Oh, gadag teh. Sarekan mah gitu lihat orang. Itu durukon we ngelun kira si Ijah mah. Boy. Gagayaan we kitu. Balik kebon aing. Mana mah ngunah-ngunah. Misok loba ngomong aja neng. Cuci sampah na we hungkul aya beberes ya. Carekan we si Ijana ata ngabalawai ata. Kade gebis gebisna ka handap kade. Kade gebis. Bisi gebis ka handap can nikah teh nya. Oh, ate. Oh, bener kade bener Rajin si euy. Si Ijana carekan tah ngabalawai tah. Oh, gadag teuing. Ting puasa ting teu si Ijah teh neneng teh. Aduh. Dasar si Ijah. Kacidanya. Sok loba sungut wah bisi dilelepan ku aing ke sawah. Aduh, puni gaya. Sarwana bisa jeneng tak kudu dilelepan ku aing tuh. Dok. Lagu abang kene geus boga. Bae atuh mararane misariri ka aing teh. Karek boga goreng sampo jang buka geus sombong heuh. Ajeun we. Goreng sampo mata keras beheung. Dasar si Ija. Lain teh gugurusuk rek ka mana atuh si aya oray. Ajar redog geraheug siapun pasakeun bari ngarundur ka dinya. Mundur mah urang kene. Sangyan tiu-tiu acan. Oh, rek ulah ala di kebon batur. Heeh, rek kala genjer. Genjer ngeunah kitu. Nanti mereka kembali enak dong. Waduh, jalan lagi menikeun karawan kieu. Jalan lagi rawan Ijah. Heeh. Awas labu neneng. Wih. Geus beres dibuat teh tuh. Heeh nya. Ieu sawah teh menang loba teh kamari parenan neneng. Tah ieu teh neneng Ijah durukan kieu teh nu hideungna kieu teh ceuk kolot mah bisa dipake sampo. Jadi bersih kena rambut. Heeh. Ini ya. Mana mah kita boga duit. Tah ku ieu disampona. Heeh bener. Tah nu kieu teh Jadi bersih jeung ceuk kulit-kulitna. kolot mah heula nya durukan tina jajaba mah sok jadi samponya. Ieu urang ka saung dieu tuh. Niis di saung, sugane di saung mah aya. Wih, dingin gitu tuh, angin ngahiliwir sepoi-sepoi, guys. Mantap. Angin dingin meniup mencekam di bulan Maret. Air hujan turun deras dan kejam. Hati berdebar, ku teringat bayangan impian di malam itu. Asa ceuli aing rawing euy. Ih atuh ya ayeunan hayang. Tadi ya. Hayang teh, teu pede ayeuna pegat sia. Nyebutkeun teu pede. Ih ngeunaheun sawa. Ayun-ayunan pokola TK lain maneh teh Bae atuh ada hajangeun atuh. Masa kecil kurang bahagia ada si Ijah mah. Katakan tinggalin neneng. Cing ka dieu atuh geura nya hareupna. Tinggalin neneng ti hareup si Ijah tinggali geura jig. Dandanan si Ijah gaya euy. Ka dieu tuh nya hareupna Jah. Menghibur cak kuninong jaknya. Tinggali si Sabaraha Ijah. gram si Jah eta Jah? Ya Aduh. 10 gram. Anjir, Ya gaya 20 gram. Anjir. Ya 35 gram. Wadaw. Ini berat tuh tinggal dengdek itu. Aturan tah. Heeh. Hayang deui. Tah hayang aing mah. Si neneng teh make naon deui. Imitasi aing mah. Waduh. Oh, tiba
Da ini Eta teh asli loh. asli batu neneng eta teh. Mahal. Di Raja Arab neneng eta teh asli. Benernya. Eta Gaya, pengkorongna batu asli resok ditakolkeun ke kana Si asli neneng. Tuh, heuh. Bener. Launan atuh sia teh kana mata aing. kacamata lagi halus. Iyalah orang kaya gitu loh. Pokoknya mah gaya gitu loh. Mah gablek nu kieu. Gaya gitu loh. Gaya. Barawake mah kabeuli. Wah, aing mah nu kitu mah. Barang mahal. Nyaho eta ge pelingnya 7.000 perak. Gak bawa 70 perak.